dewek minang kebobotohna lah. Keun bae kuring nyekel juragan Anom Gatot Kaca beh dieu. Cicing. Teu hayang didukung ku sato nu ngaranna nya Dawala cek aing oge. Agahan ieu abdi Dewala. Sato naon sabean? Gusti. Jigana ngadahar ganya ieu ngisep ganya ieu. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda berbaju. Denawa sastra jingak ka dieu. Juragan Anom. Gan. Waduh ka mana wae? Sato naon ieu ngaranna? Eleh. Nah agan jadi jahat gitu ka rombongan. Kapan ieu teh rombongan? Hilap deui kapan abdi anu kapungkur ngaganti popok agan waktu orok abdi cepot ngaran kaula lain Gatot Kaca ngaran kaula Sang Hyang Talaga Sukma abdi keluar di rombongan lah somong pisan cabok atuman lah Gatot Kaca kondang apa ieu teh Arjuna paman hidup Gatot Kaca ngaran kaula lain Gatot Kaca Sang Hyang Talaga Sukma Sang Hyang Talaga Pancuran maneh nyebabkeun sadayana saat teu aya cai sakeclak-keclak acan di saban nagara salawe nagara kagaringan geuning maneh anu namak kuseur jagat sumur si jalatuna Gatot Kaca lain Gatot Kaca tapi Sang Hyang Talaga Sukma ayah Sang Hyang Talaga Remis urang we sarua turunan Sang Hyang tetangga si Ujang Elap kapan si Ujang Elap teh Sang Hyang kan tong heureuy Gatot Kaca geura beudahkeun eta tamak nu aya di tukangeun sampean moal bisa sakali deui paman moal ngarasa katalian kuraga pedah nempo anak salah bakal dicangkalak di Borogod rame ieu ayam Bangkok lawan Birma ieu hayang nyaho dewek minang kebobotohna lah keun bae kuring nyekel juragan Anom Gatot Kaca beh dieu cicing teu hayang didukung ku sato nu ngaranna nya Dawala cek aing oge agahan ieu abdi Dewala sato naon sabean Gusti jigana ngadahar ganya ieu ngisep ganya ieu jeung sabu sigana nepi ka teu eling ka dulur kieu teu eling ka pawongan sakali deui bedahkeun moal bisa wani ka Arjuna ora wani teuing ngapa sakarep wah kula deui sajab kira tutungan obot cike hinggi bulan cekel sabuk silibak silih takal teh sok coba-coba beakeun pangadewasa sampean Gatot coba-coba aling sastra jinga Dewala alah rame ya alah rame kieu mah ya keluar kurang ajar Gatot Kaca nepi ka poek nepi ka teu apal ka dewek aing kasih Dewala teu apaleun duh juragan Anom kaasupan naon eta nepi ka teu poho kitu ka aing padahal biasana mah kana boga hutang moal poho ya euy
Aing utang ke lunas-lunas baheula. Haling da wala urang lelajo da wala belah dieu da wala. Beakeun pangadewasa sampean Arjuna tampanan wise modar Gatot Kaca modar wise sok wise tuh turun kurang ajar Gatot Kaca tong ngapung bangsa turun tampanan kasakten Sang Hyang Talaga Sopa. Ayo, mana denu yang harapan Sang Hyang Talaga Sopa. Satu naon deui Pingwin nya si koplok mah kakolot nyebut pingwin abli Semar Sud ieu teh Semar agat wah Semar manya hilap itu apa rek naon maneh ka dieu di si abli bade nyuhunkeun cai teu beunang bade maksa silaka lamun maksa wani kawa sakarapu aku laten di dieu Semar Lurah Kudapawana munajat kanu maha kawasa sangkan ieu Gatot Kaca babalik pikirna ari margi katingali Gatot Kaca katingalina Gatot Kaca lian tina biasana Semar teu apal kasih cepot si Dewala si Gareng teu apal pon kitu deui ka Padangah Pandawa Arjuna barang munajat Semar Lurah Kudapawana kanu makawasa tapi aya kaanehan biasana upami Semar munajat sadayana tiasa kabuka nu aya di Marcapada nanging ieu mah teu Semar Lurah Kudapawana kaget dirina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.